Nyaeta sakumpulan alit tina manakib sareng Kutni Robani atawa taseuh ka Pangeran atawa Gusti Saw Wadani nyaeta pamuntangan tawasul doana anu janten rajana para wali
anu maripat ka Gusti Allah sareng kadekeus ka Gusti Allah sareng imamna para ulama ahli ibadah anu saruci anu jantan dudungan ti sagala menak ahli ka pangeran sareng anu jantan panangguhan anu teguh dina sagala pasejaan nyaeta dudungan urang sadaya Kangjeng Syekh Sultan Aulia Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu. Mugi ngadugikeun Allah Subhanahu wa taala hujatna anu maha luhur kana makom tajali anu maha luhur sareng kana permata rahasiana ka pangeran tiasa ngabukakeun sagala sukacita anu haja geus milih sim kuring kana ieu manakib teh tina perkara anu geus pernah disebarkeun ku sim kuring tina rahasia cahayana anu jero sareng tina cerdasan para ulama anu kamasyhur lantaran miharep bisa nyebarna ieu manakib anu dipinilih sareng miharep kana langgengan nikmat sareng kasampurnana rahmat sareng turunna berkah anu ngeuyer gaya lirena lantaran ku mituturna manakib para ahli karamat bakal dibukakeun pirang-pirang pantau langit anu luhur sareng bakal turun rahmat berkah sareng loloberana ilahi. Terus ngaranan sim kuring ieu kana manakib teh Jawahiril Ma'ani dina mitutur sebagian beungketan tina manakib pasut ka pangeranana nyaeta lingkungan urang sadaya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu anhu jeung sim kuring Seupangit ieu kitab manakib ari mantana Kangjeng Syekh teh nyaeta hiji imam anu agung anu sareng mahkotana para wali anu agung sareng anu janten guru dua alam jin jeung manusia anu tiasa Hadrat Maharaja anu maha uninga anu kagungan makom kapangeranan anu ngagem cahaya gilang-gilang tina keyakinan tauhidna ka pangeran sareng anu janten patok pamuntangan anu mahabah ka pamantana tur janten ngawiwan ahli batina tina cinta ka mantana ari mantana teh nyaeta Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu anu ladihanana nyaeta Hasan Hussein As-Siddiq bin Abi Sahih Jarki Gusti bin Imam Abdullah bin Imam Yahya Zahid bin Imam Muhammad bin Imam Daud bin Imam Musa bin Imam Abdullah bin Imam Musa Al-Juni bin Imam Abdullah Al-Mahdi bin Imam Hasan Mutsana bin Imam Amirul Mukminin Sayyidina Hasan putu Kangjeng Rasul bin Imam Al-Umam Asadillah Fakri bin Khalid Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah Al-Wisina Siti Fatimah Jahra Al-Batul Sunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW Al-Jantan Rasul Lupi ibuna Kangjeng Syekh radhiyallahu anhu nyaeta Siti Fatimah binti Abdullah Al-Zahid bin Muhammad bin Mahmud bin Jabir bin Abdullah Kamaluddin Isa bin Muhammad Al-Jawad bin Imam Ali Ridhoi bin Imam Musa Al-Qajim bin Imam Jafar Sadiq Imam Muhammad Al-Baqir Imam Zainal Abidin putra anu jantan dudungan para syuhada nyaeta dudungan urang sadaya Husain bin Sayyidina Ali bin Thalib karamallahu wajhah anu ibuna putra Siti Fatimah Zahra Al-Baitul binti junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam Gusti mugi masih ridho Gusti kamantana lajeng loloberanana ku asroti karamatna bahwa abdi sadaya bagja hasilna paduda Gusti mugi masih ridho Gusti kamantana lajeng loloberanana ku asroti karamatna bahwa abdi sadaya bagja hasilna paduda dilahirkeun Kangjeng Syekh radhiyallahu anhu di negeri Jailan anu eta negeri teh nagara anu tinggaru ti satu kangeunana nagara Tibiristan dawangian anu kaji dina sasi Ramadan tahun 470 Hijriah sareng parantos jelas katinggal Kangjeng Syekh dan magaduhan keluar biasaan dina waktu sumurang kalihna keneh nyaeta mantana henteu kersaeun minang atanapi nyusul tarpina nena dina siangna sasi Ramadan lantaran janten tanggara ti Allah Subhanahu wa taala kana yen ieu murang kali teh kena bakal janten kakasih Gusti nincak sawawa Kangjeng Syekh parantos istijat singkio tina bakal kutayang sareng kajujuran kanggo milarisanina ilmu sareng ngos pikih Kangjeng Syekh ka Abil Wafa Ali bin Akil sareng Abi Khattab Al-Wadani Mahfud Ahmad bin Jalil sareng ka Abi Husain Muhammad bin Khalid bin sareng ngawas adab ka Abi Zakaria bin Ali At-Tibriji
muslim adagas Kangjeng Syekh salamina sapanggo pangago kata sangkan anu agung kalayan ngagem akhlak anu luhur tur pinuji sabada digemleng sareng digaluku atikan Syekh Abi Said Al Mubarak teu liren Kangjeng Syekh mulung dina rasa kapangeranan bari tetep nyepeng pageuh kana Quran sareng hadis sareng kajanteun Kangjeng Syekh nyarios kieu teu pantas pikeun jalma anu rek ngaji ka hak Allah kajaba jalma anu suci tina kokotor kang laworaan anu matak ti soledat kana kasalahan jeung teu pantas pikeun jalma anu pakir sapertos simkuring ieu kana mayunan sareng mitembayan tur mitukur jalmi-jalmi teh kajamiku ilmu anu masian Gusti Allah kasimkuring ti ilmuna para ulama sareng masian siasat kenegaraan tur dipasian terang kana hikmah para hukam jeung poma aranjeun ulah rek mikaresep atawa mikalewa ka salah saurang jalma kajabas ari ieu teh dari teh suara ke sini sakumpulan alit tina manaqib sareng hukmi robani atawa paseuh ka pangeran atawa Gusti Saw madani nyaeta pamuntangan tawasul doana anu janten rajana para wali anu maripat ka Gusti Allah sareng kadegeus ka Gusti Allah sareng imamna para ulama ahli ibadah anu saluci anu jantan durungan ti sagala benak ahli ka pangeran sareng anu jantan panangguhan anu teguh dina sagala pasejaan nyaeta durungan urang sadaya Kangjeng Syekh Sultan Aulia Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu mugi ngadugikeun Allah subhanahu wa ta'ala hujatna anu maha luhur kana makom tajalli anu maha luhur sareng kana permata rahasiana ka pangeran tiasa ngabukakeun sagala sukacita anu haja geus milih simkuring kana ieu manaqib teh tina perkara anu geus pernah disebarkeun ku simkuring tina rahasia cahayana anu jero sareng tina cerdasan para ulama anu kamasyhur lantaran miharep bisa nyebarna ieu manaqib anu pinilih sareng miharep kana langgengan nikmat sareng kasampurnana rahmat sareng turunna berkah anu ngayeur aya lirena lantaran ku mituturna manaqib para ahli karamat bakal dibukakeun pirang-pirang pantau langit anu luhur sareng bakal turun rahmat berkah sareng loloberana ilahi terus ngaranan simkuring ieu kana manaqib teh Jawahirul Ma'ani dina mitutur sebagian bengketan tina manaqib paseuh ka pangeranana nyaeta dulungan urang sadaya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu jeung simkuring Sur pangangit ieu kitab manaqib ari mantena Kangjeng Syekh teh nyaeta hiji imam anu agung anu sareng mahkotana para wali anu agung sareng anu janten guru dua alam jin jeung manusia anu biasa menurut maharaja anu maha uning anu kagungan makom kapangeranan anu ngagem cahaya bilang-bilang pina keyakinan tauhid ka pangeran sareng anu janten patok pamuntangan anu mahabah ka pamuntangan tur janten luluan abdi batina-tina cinta ka mantena ari mantena teh nyaeta Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu anu ladihanana nyaeta Hasan Husain As-Siddiq bin Abi Sahih jeung Ki Gusti bin Imam Abdullah bin Imam Yahya Jahid bin Imam Muhammad bin Imam Daud bin Imam Musa bin Imam Abdullah bin Imam Musa Al-Juni bin Imam Abdullah Al-Mahdi bin Imam Hasan Muksana bin Imam Amirul Mukminin Sayyidina Hasan putu Kangjeng Rasul bin Imam Al-Umam Asadillah Fakri bin Khalid bin Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah Amisina Siti Fatimah Zahra al-Batul bin Sunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi jantan Rasul dupi ibuna Kangjeng Syekh radhiyallahu anhu nyaeta Siti Fatimah binti Abdullah Ajaib bin Muhammad bin Mahmud bin Jahir bin Abdullah Kamaluddin Isa bin Muhammad Al-Jawad bin Imam Ali Ridhoi bin Imam Musa Al-Qajim bin Imam Jafar Sadiq Imam Muhammad Al-Baqir Imam Zainal Abidin putra anu jantan dudungan para syuhada nyaeta dudungan urang sadaya Husain bin Sayyidina Ali bin Thalib karamallahu wajhah anu ibuna putra Siti Fatimah Zahra al-Baitul binti junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gusti mugi masan ridho Gusti kamantana lajeng loloberanana ku asroti karamatna bahwa abdi sadaya bagja hasilna panida Gusti mugi masan ridho Gusti kamantana lajeng loloberanana ku asroti karamatna bahwa abdi sadaya bagja hasilna panida
dilahirkan Kangjeng Syekh radhiyallahu anhu di negeri Jailan anu eta negeri teh nagara anu tinggaluluk ti satu kangenana nagara ti Turistan dina wengian anu kaji tina sasi Ramadan tahun 470 Hijriah sareng parantos jelas katinggal Kangjeng Syekh pagaduhan keluar biasaan dina waktu urang kalihna keneh nyaeta mantanah henteu kasaeunginang atanapi nyusul tanpinanena dina siangna sasi Ramadan lantaran janten tanggara ti Allah Subhanahu wa taala kana yen ieu urang kali teh mungkin bakal janten kakasih Gusti Allah barang nincak sawawa Kangjeng Syekh parantos istijat singkir tina bakal kutayang sareng kaduduran kanggo milarisanina ilmu sareng ngos pikih Kangjeng Syekh ka Abil Wafa Ali bin Akil sareng Abi Khattab Al-Kalwadani Mahfud Ahmad bin Jalil sareng ka Abi Husain Muhammad bin Qori Abi Yakin sareng ngawas adab ka Abi Zakaria bin Ali At-Tibri sareng ngawas ilmu tarekat di Al-Arifillah Syekh Abi Khair Hamad bin Muslim Adabas Kangjeng Syekh salamina sok kanggo pangago katasawufan anu agung kalayan ngagem akhlak anu luhur tur pinuji sabada digemleng sareng dikuku atikan Syekh Abi Said Al-Mubarak kitu liren Kangjeng Syekh kumulung dina rasa kapangerananana bari tetep nyepeng pageuh kana Quran sareng hadis sareng kajandenan Kangjeng Syekh nyarios kieu teu pantas pikeun jalma anu rek ngaji ka hak Allah kajaba jalma anu suci tina kokotor kalaworaan anu